Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alfirido Allah jantan pangeran abdi, alfirido Islam jantan agama abdi, alfirido Nabi Muhammad jantan Nabi abdi. Muridat ashkir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa fi ayatin ukhra innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sadayana kaum muslimin muslimat anu mulia, kalayan wasilah ulah wargi besar almarhum pangersan sepuh ulah wargi Swaibul Bait anu insyaallah numutkeun dawuhan sapaling ulama sok sanes ieu amal soleh teu khusus dikintunkeun, tapi insyaallah ganjaranna otomatis ngalir. Janten teu kedah Gusti kintunkeun ganjaran jimat ieu ka Bapa entok nya leres margi naon moal aya kulawargi besar nu aya ayeuna kajabi kapungkurna aya sababia sepuh
Jantan wios teh dikintunkeun khusus ge ceuk dawuh sapalih ulama amal soleh pala putra incu putuna pasti ngalir. Samulihna sok sanajan teh diniatan dikirimkeun sadaya amal anu awon bakal ngintun ka sepuhna. Naudzubillah. Tamatak sing hati-hati jeung waspada. Lamun migawe amal anu teu soleh wayahna pegat, wayahna Gusti amal nu ieu mah tong dikintunkeun ka sepuh abdi khusus we kangge abdi. Tong diturunkeun ka budak, tong diturunkeun ka incu, tong nular. Tapi lamun amal soleh insyaallah teu diniatan ge bakal dugi margi malaya urang lamun daya sepuh termasuk buyut-buyut urang nu aya di gandu kabungkur urang kegilan kabaleteran ganjaranana sanajan teu dikintunkeun ka mbah buyut nemlo ka mbah buyut megeng margi mal aya urang lamun sasakala kabungkur teu aya nu ngababak-babak desa gandu. Jadi ningali urang itu bungaheun bisik teu percaya jeung susul. Kaum muslimin muslimat anu mulia, urang ngalajengkeun hanca tabarukan kana dawuh Nabi masih bab sunnah. Sunnah teh tambihan tina salat fardu. Amalan-amalan salian ti fardu disebat sunnah. Duha sunnah, lain nami salat sunnah teh. Model lohor eta teh nami salat disebutna fardu. Duha ngaran salat di hukuman sunnah. Salian fardu disebutna sunnah. Tos kantenan amal fardu mah teu kedah diwartoskeun. Ieu mah nu sunnah supaya kabita ku Nabi di bejaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan isdawu parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin teu aya ti hiji hamba oranana saking suwiji hamba. Yusolli kang salat sapa abad. Fi baitin ing dalam umah di imah mudlimin kang peteng teh cek sunah poe teu aya jalma nu salat di jero imah lampuna di pareuman jandela tulakan pantau ditutupan biruku'in tamin kalawan ruku kang sampurna jabaning sorangan mangkaning di jero kamar jabaning deui di pareuman mangkaning deui ditutupan tapi rukuna sampurna sabab biasana hari kuring malam mun salat sorangan asal-asalan dada aya nu ningali ruku nya sirahna ngulahe ngamplek plek samiala mana-mana jadi salat jiga salat paceklik usulina ge beda salat sorangan Sali pada tahun maghribi salah sarpo kemis saminggu teu salat-salat. Ieu mah salat di imah poe sorangan tapi rukuna sampurna. Kumaha ruku nu sampurna jiga Nabi? Kumaha atuh ruku jiga Nabi? Ceuk beja apanan ceuk Nabi? Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian mengetahui aku salat. Kanyaho urang pengetahuan teh kanyaho apanan teh saruanya kuring mah nyahoana Nabi ruku teh dongkok tonggong jeung sirah sina lempeng ulah ngeluh ulah tangah lempeng we sirah jeung tonggong dua dampaleungeun nyekelan tuur lamun lalaki sikutna dibuka lamun awewe sikutna ditutup bisik aya nu ieu kurang budayut tak lalaki mah dibuka tonggongna sing lempeng sikutna dibuka dampal ramo dampal leungeun cekelkeun kana tuur jadi lamun lalaki dicikupkeun eta sapora lalaki jigana da sunahna lalaki mah dibukakeun helaanan anggota badan geus cicing kabeh disebut tumanina. Jadi tumanina teh sukunun ba'da harokatin bi qadri subhanallah. Nu ngaran-ngaran tumanina teh cicing kabeh anggota badan dina tempatna nalika ruku. Berarti dampaleungeun geus cicing dina tuur, sirah geus lempeng jeung tonggong, kakara tumanina minimal. Maksimalna maca tasbih.
mun berjamaah 3 kali, mun sorangan bebas. Subhana rabbiyal azimi, kami lain adimi lain. Sabu keur madrasah sok asa pahili jeung sujud. Subhana rabbiyal azimi lepat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi diluwihan upami janten imam. Upami nyalira model tadi. Emun sorangan juga tadi. Benang tasbihna bebas leuwih ti 3 eta rek 100 mangga. Ah mumpung sorangan yang tasbihna rek 1000 mangga nyalira. Lah upami nembe anteng eta nembe tumanina. Minimal. Kumaha lamun kami mah teu apal tasbihna? Geus tong kowe ukuran subhanallah. Meureun 2 detik mah aya tah. Allahu akbar teu apal tasbihna. Kakara eling ayeuna misalkan. Rukuna kakara nyaho ayeuna babacaan can apal kabeh salat ge sayang manten. Tuluy ke dongkok teu apal babacaanna nyemplong we geus. Nyemplong saukuran maca subhanallah. Kakara teh ruku anu sampurna. Paningal tingalikeun ke tempat sujud. Entong peureum. Ari peureum mah sok kabayang 1. 55 tali mah genep ayeuna teh nya. Tadi nanyakeun ka Daud 57. Poso dayo 55. Engke we kitu lamun geus 58. Wa sujudin tamin lan sujud kang sampurna. Sujud nu sampurna ceuk kanyaho beja dina kitab anggota badan sujudnya 7. Tarang dibuka. Ulah aya nu ngahalangan, nu matak lalaki sunah make kopea teh bisik aya nu ngarubay ngahalangan, tarang nalika sujud, lamun teu aya nu nempel teu sah. Lamun sujudna teu sah, salatna ge teu sah. Gara-gara sujud teu sah, kabeh salatna batal. Matak lamun lalaki teu make kopea, makruh lamun nyingkapkeun buuk keur salat. Misalkan rek sujud, buukna ngarubay dikieukeun. Makruh. Baheula zaman keur masagren sim kuring diurukan ku pangarsapun guru al-maghfur wal marhum Pak Ustad Bandi di Blok Senen. Ingat kan eta? Kade lamun sujud cenah tong aya buuk anu ngambai sabab sujud teh sah. Harita mah dipake dalilna eta teh dadawuh guru. Anak pelatan ngaji di pasantren musyawarah pase aja babaturan kumaha hukumna lamun sirah tarangna kahalangan ku buuk. Ingat kan dina kitab Riyadul Badi'ah wa yakfi ba'duha walau qalilan jiddan. Naon sabab inget sabab pase gedean cek nu ieu teu sah cek nu ieu sah sing goreng nu meunang mah nu make dalil dina kitab Riyadul Badi'ah jajaran katilu ti luhur tah. Wa yakfi ba'duha walau qalilan jiddan. Cekap tarang anu nempel kana tempat sujud sanajan sakedik. Misalkeun di dina aya buukan, legolopna ka dieu geus. Lebar geus make jalan tah teh. Sujudna teh nu nempel ngan sabalah dieu. Jadi eta ge beunang. Anu teu beunang mah teu aya nu nempel sama sekali. Di emut-emut dawahan pun guru almarhum Bapak Ustad Bandi. Oh meureun cigana mah lamun buukna ngahalangan tarang nepikeun ka teu aya anu nempel ka tempat sujud. 2 dampal leungeun. 3 tuur. Berapa? 5. Genep jeung 7 dampal ramo kade. Sok ingetan kuring ka awak sorangan kusabab salat teh urang mah geus lila. Lamun geus lila geus aya kecap latah tadina. Bari ngalamun ge jejer. Lamun salatna teu sadar-sadar teuing nalika sujud loba anu ramona nyangsar kieu tah. Kuduna ditilepkeun. Ramo teh kudu kabeh nying hareup ka kiblat. Kusabab teu sadar saking ku sering teuing salat nepikeun ka gerakanna ge teu diinget-inget. Nepikeun ka loba ditingali barudak tapi umur 40 tahun ka ditu. Loba anu sujud ramona teh teu ditikalekeun kitu tah. Nepikeun ka ngambay, hampura jeung ukuran fikih teu jadi. Lamun teu jadi komo ditarima jadi ge hanteu. Modelan dahareun asak
henteu komo di dahar sabab nu asak cantang tuh di dahar nu di dahar pasti nu geus asak jadi urang mah ngudagna teh sakna we heula jadi we heula naon atuh jadi teh ukuran fikih sujud anu sampurna heulaana tarang nempel 2 dampal leungeun 2 tuur 2 dampal ramo sing hareupeun kana kiblat lamun sanggup lain-lain rek ria ku panyakit model mun kuring mah encan kuat nih kali teh tapi alhamdulillah ceng teh geus lila euy teu ngaderes tayamum ku pangeran teh meureun ngaji ngawurukan we tayamum can diamalkeun bare nu kieu pan bisa tayamum tah inget-inget meureun aya we pimacakeun mah lamun teu bisa nikal nyaeta ma al maisur la yasqutu bil maksur qaidahna anu hese anu babari tegugur kuno hese al amru idza daqa ittasana cek Imam Syafi'i setiap urusan anu asalna lega tuluy jadi sempit hukumna jadi lega paantel kulit jeung awewe teu beunang ari keur lalega kieu mah mun di lapang membal tong diadeg-adeg ari kaayana di jero beus mah teu kudu nyumput kana handapeun ijo tah model kitu contohna teh hukum asal keur dina nalika kaayaan normal teu beunang pantal kulit jeung lain muhrim ari pas sedak-sedak di beus mah teu kudu nyumput ka handapeun ijog nepikeun ka embung pantal kulit jeung batur justru cek Imam Syafi'i nalika sempit hukum jadi lega pek pantal ngantong di antel-antel artos merenya model anu tawaf pas sedak-sedak ribuan jalma nu tawaf lamun make hukum anu teu beunang angka jeung kulit lain muhrim iraha jejeuna tawaf sabab tawaf teu beunang batal wudu sedengkeun lamun ayeuna urang rek wudu kedah kaluar paling henteu kudu bisa ngolo tukang jaga Zamzam sim kuring mah lamun hese sok rada ngolo ka tukang jaga Zamzam bajuna coklat kabilikan itu sabab baju seragam di Mekah mah Masjidil Haram beda-beda hejo urusan karpet lamun coklat tukang jam-jam dah sing teh yang wudu jabaning mangkaning poe Jumaah lamun keluar di masjid moal asup di kajero hese beda jeung masjid urang mah pulang nanti irama ge bisa lega logor deh Jumaah reka keluar seberapa puluh balik nepikeun ka teh Jumaah ge bisa di urang mah di Mekah mah lamun keluar mal bisa asup deui icing teh kumaha yang wudu lamun keluar mal asup deui sedengkeun yang di luar mumpun Jumaah aneangan tempat jam-jam ngnyingkur Muhammad ada jelamun aya jalma teh apal ngaranna sebutnya Muhammad tah brosel 5 real cing teh cek basuran mah tungguan di dieu wudu ke jam-jam tawaf deui talamun ayeuna make batal antal kulit jeung anu lain muhrim atuh iraha jadina tawaf tah beunang lamun kaayaan keur terdesak tadi teh salat di jero kamar jabaning poe mangkaning ditutupan tapi rukuna sampurna sujudna sampurna nu sampurna heulaanan cik ukuran fikih tarang hiji tarang nu dinu sirah ieu tong sirah nu sejen mah becici dua tarangan dirana eta mah tarang hiji boleh diajak ngaji sok tegang aja mah jadi diajak geureuy teh kayakna teh 2 dampal leungeun 2 dampal tur 2 dampal ramo baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lamun berjamaah 3 mun nyalira bebas rek ngadoa saloba-lobana heuk malah cek Nabi pangdeukeut-deukeutna jelema ka pangeran nalika posisi keur sujud pangdeukeut-deukeutna manusa ka pangeran kalau nalika eta manusia dina posisi keur naon sabab keur sujud panghina-hina na posisi jelema sirah diratakeun jeung dampal suku
sedangkan lamun dicaba ku batur di urang nyebut teh tong sagawayahnya bakulu geus menang mitrahan. Nalika sujud mah diratakeun jeung dampal suku. Posisi paling hina itu ketika posisi sujud. Ketika posisi sujud, posisi paling dekat antara urang jeung Gusti Allah. Pek menta. Lamun urang keur ngarasa panghina-hinana menta. Keur gering menta. Naon sabab nu gering dicabut dosana ku pangeran. Wa urang keur ki waras ngadoa moal didengeng. Gubrak we gering. Mangpang meungpeung gering. Menta doa nu matak lan urang ngalayan. Mun urang ngalayan ka nu gering hiji doakeun waras, dua mentana didoakeun. Sabab nu gering mustajab doana. Junginin ka rumah sakit. Lapak satu hurun insyaallah doana teh. Teuna naon, sehat, bersih dosa. Engkena doakeun kuring oge. Sing anu amin jalma nu gering. Woh, tok cerita. Geus melah hayang aya hahalan. Sababna dosana keur disimpen ku Allah. Lamun sabar dipikeun, lamun aral subaha dibikeun deui. Mecak geringnya. Halo? Hayang gering. Ieu mah lamun gering, mangpang meungpeung, bisik boga pangabutuh, gering sok ngadoa. Maksudna teh ngadoa keur gering. Lain minta gering. Naon sabab jalma nu gering posisina keur lemah, teu boga pangawasan. Jalma nu sujud posisina keur hina, begitu menta tongcar. Latas alu hajatan bani Adam, tongsok barang penta pangabutuh ka manusia. Was'alul ladzi abwabuhu la tuhjab. Geram menta ka jalma nu pantona can pernah nutup. Saha? Was'alul ladzi abwabuhu la tuhjab. Geram menta ka zat anu tara sebutna jalma disangkana jelema kuringna. Geura menta ka zat anu pantona can pernah nutup. Ya Allah. Allahu yaghdab hina tarakta su'ala. Allah ambek lamun urang tara barang penta. Cek Allah teh si eta meuni polontong ka aing. Barang penta tara. Bebeja tara. Nginum teu bebeja. Sare teu bebeja. Cai sadua-dua. Cik atuh bebeja nyentuhan ieu menyentuh. Geus na bebeja alhamdulillah. Lamun nginum teu bismillah cik Allah polontong saya eta mah nginum cai ti aing bebeja teu kana boga. Termasuk ayeuna ieu pajak. Cicing di Majalengka. Make tanah Majalengka. Di dita pajak meuni hararese. Lumatak salah konsepna cek kuring mah dina Quran konsep zakat dicokot. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum bahasana ge khud cokot ku maneh ti harta maranehna sodako. Lamun didikeun kartasna hoream mending dipupu. Halo? Mending sok kamari dipupu tetap itu. Nyetere. Dalam didikeun kartasna geus ke bae. Geus ke bae. Kupen kekeluhan unggal jiman. Mata konsep Quran bener. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Geura pupu harta maranehna keur mere sodako. Sodako terek zakat, rek pajak. Pajak sodako. Zakat sodako. Lamun urang bayar pajak di ditu ge turun. Jadi penggandeng tapi nu nyumbang teh lain pamarentah. Penggandeng. Nu nyumbang teh lain pamarentah. Duit kantong gandeng. Kabuktina pajak teu bayar moal turun bantuan. Bohong lamun gubernur nyumbang maneh lagi keur ada duit. Kan ulah gandeng. Presiden ieu nanti mana presiden digaji ku rakyat?
nyumbang ratus juta duit salah duit jadi nyumbang lain presiden kita magagayaan nih sumbangan dari presiden megaya terboga anggar ya pajak tiru jadi mah ima usul mending buku liwai kajian capek daripada capek hati mending capek tenaga daripada capek hati ugal gimana tuh kudu ngomong udah tempat bayar malah baru Rosenda ayah Alfa Indomaret di dekat balai desa ayah nanti bayar Korea oh lamun Allah teu dipenta ambek wa bani Adam yaghdab hina tas'al ari manusia mah ambek lamun dipenta bedanya Allah mah ambek lamun teu dipenta ari jelema mah ambek lamun baca menta daun cau eta paledinya bisik anu rada rubak mah kopeng ngalah isukana teh menta deui upana aya keneh kamari meureun ka deuleu tapi sebenarnya kecil daun caunya rambut bajeng tangkana jelema mah gitu wallahu yaghdab hina tarakta su'ala Allah mah ambek lamun tara dipenta mata mecakeun lamun utak ketik ya Allah menta anu Gusti sampai dibejakeun pan was'alu rabbakum hatta milha ta'amikum geura menta ka pangeran marane nepikeun ka uyah rek dahar menta ka pangeran lain hartina uyahna kulutrak ujung-ujung dina piring uyahna mah geus aya maksudna Gusti abdi nyuhunkeun widi bade nuang uyah sabab sapali manusia geus teu diijinan ngadahar uyah Gusti abdi nyuhunkeun emping sabab sabareh ipah mas geus eueuh geus aya nu teu beuki emping gitu jadi menta maksudna supaya Allah ngizinan benar gitunya loba jelema nu teu diijinan ngadahar daging domba teu diijinan ngadahar daging hayam teu diijinan ngadahar isi pejit tai sujud sampurna ila wajabat kajaba wajib lahu pikeun jalma opo al jannatu surga bila hisabin kalawan tanpa hisab jaminan jalma salat di jero imah jabaning mangkaning poek mungkleng buta hejo tapi rukuna sampurna sujudna sampurna wajib surga tanpa ditanya teu kudu make tiket asal tong disosoek deui tiketna geus boga tak karcis lamun salatna model tadi boga karcis asa lembar ka mana ka surga asal tong di sosoek tah ngajaga karcisna nu hese teh sapa wereng teh panyakit amal teh kabina-bina lobana keur umrohna meuni ikhlas keur hajina meuni ikhlas tapi hayang bebeja we babaturan kurunyu ngalayan teh nyahoan ieu babaturan aing geus umroh bawa balik kumaha carana hayang ngabejaan Mimi panyandakeun gelas anu araliting nu umrohna basa urang nu kadua. Eta mah di Lomari Kidul nih. Maksudna teh nyahoan babaturan geus umroh. Eta geuning anu pa Lomari nu jangkung Pak Kidul tah eta mah gelas anu aralit basa meser ti Madinah teh nu umroh nu kadua. Nah, jam-jam nama aya keneh nu umroh nu kahiji. Cek hatena teh nyaho sateu aing geus 2 kali keur umrohna ikhlas wereungna datang lapur bisa jadi naudzubillah tak ngajaga etana nu hese teh aduh Gusti ari nyieun amalna mah babari papelakana mah gampang ngajaga wereungna nu hese teh wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong sing sajalma iku salat sapa man arba rakaatin kelawan 4 rakaat bi haitsu la tarahu kelawan sekira orang ningali ing man teka tingali eta jalma sapa nasu manusa
Faqad bari'a, maka temen lubar teh bebas. Minan nifaqi saking munafik wal kufri lan kufur wal bid'ati lan bid'ah wal dhalali lan sesat. 4 rakaat salat ku Allah dihapus di golongan jalma munafik. Dedengkot jalma munafik baheula ngaranna hebat Abdullah. Lamun urang ngadeng ngaran Abdullah, bayangan teh jalma solehnya. Sarana Abdullah. Padahal jalma nu munafik-munafik di zaman harita zaman Nabi ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul. Eta jalma provokator. Tukang ngagogoreng Nabi. Hiji waktu modar. Modar we geus kitu. Nah eta ku hebatna Nabi lur. Nabi mah dakwah teu loba nyari teh jika kuring. Unggal karang ngomong nu eling eueuh. Nepikeun ka urang Amerika mah jimat teh nya anggar bae. Jimat. Nepikeun ka nya salah jimat dira. Nya dibalikeun komong mun eueuh jimat. Halo? Nabi Muhammad. Hiji waktu Abdullah bin Ubay bin Salul teh modar. Datang anakna ka Nabi. Ya Rasulullah qad mata abi. Pun bapak qaid. Ya Rasulullah. Cenah pang ningalikeun. Coba lamun urang ngadenge babaturan tukang ngece, tukang ngomongkeun salelembur, tukang ngejejelek ngadenge pae. Nengok koneng mah. Koneng. Misalkan tuh, anu pasnya gedean jeung cek katabrak. Cek urang teh murun. Wah, mod. Teh jaga-jaga teuing cek aing. Urang begitunya. Nabi mantep. Anakna Abdullah bin Ubay bin Salul laporan. Ya Rasulullah qad mata abi. Pun bapa Gusti pupus. Panglayadkeun atuh junjuna. Mangga dilayat benar. Jalma tukang ngece ka Nabi, tukang ngibur-ngibur teu eceureuh ka Nabi, nebutkeun ka Nabi gelo. Samadina Nabi dihibur-hibur teu bener. Bisik maneh hayangnya jalma pang teu eceureuh-eceureuhna Muhammad. Cek Abdullah bin Ubay bin Salul. Gerarek teh idam kumaha. Dumu urang nyembah pangeran sakitu beulgedeg, gedena hese madang, ieu nitah nyembah pangeran nu teu kadeuleuh. Geurang. Jabangan hiji-hijina teh. Ideng tanda cek marane, cek Abdullah bin Ubay bin provokator Abdullah bin Ubay bin Salul. Cek leuk modal dilayat ku Nabi. Eta putrana Gusti manawi kawidian nambut jubah Gusti hoyong di kafanan pun bapa teh ku jubah Gusti. Dibuka jubah Nabi, mungkus awak layon Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi rek nyolatkeun dicarek ku Umar. Ya Rasulullah, nah teu emut salira. Ieu jelema teh munafekna meleg-meleg. Si bendo si apal bendo. Tukangna sok meurepan. Ngeblangkon. Hareup rata tukang si bendo itu cek urang nama munafik urutna ge 2 huluna 2 si eta mah oh cek Umar cek sahabat Umar itu jalma tukang nyarekan anjeun ya Rasulullah. Tukang hibur-hibur anjeun jadi jalma teu eceureuh ya Rasulullah. Hareupeun bener teh Gusti. Cek Nabi, kami mah teu kitu mikirna. Geus puja jalma ieu pae moal walakaya, diciduhan ge daekeun. Dicak bujalna ge daekeun. Digesek-gesek eta ge moal kakarpokan. Maksud teh ramona. Ramona hiji. Atuh Nabi maju. Mung eta ku Jibril nembe diemut. Kunaon ini? Ramon. Juga di mana? Oh Jibril datang. Cek malaikat Jibril. Ulah mah ieu teh munafik. Paehna ge teu Islam, tong disalatan mah. Atuh Nabi mundur. Tapi cek riwayat
ku bijaksana na Rasulullah 20 anggota keluarga Abdullah bin Ubay bin Salul lebat Islam gara-gara no bijaksana na Nabi sakitu ngecek bebeakan jadi jauhan pae di layar minta jubah Nabi keur ngalayonan Abdullah bin Ubay bin Salul dibikeun wae ngadamuang ada tenda Tuhan boa pae dilayat mah dilayat rek disindrek saeutik etana jalma munafik lamun jalma daek salat 4 rakaat maka ku Allah bakal dihapus eta catatan jalma ti golongan jalma munafik dihapus ti jalma-jalma anu kafir dihapus di jalma-jalma tukang migawe bid'ah dihapus di jalma-jalma tukang migawe kasesatan ngan lamun dijaga nepi ka maot eta tiket awet kene kumaha mun soe nyieun deui meuli deui sugan deui kabeli ku salat anu hareupna amin urangnya sugan ruang riung sing bisa meuli tiket di surga amin cek Nabi mah ruang riung kieu teh taman surga din urang geus aya di taman surga kari urang we jaga kadituna ulah salah jalan amin ulah salah jalan nu matak ihdinas siratal tol teh jalan lempeng tol dina Qur'anna tol teh ihdinas siratal tol jalan lempeng maksudnya nu lega nu lempeng mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan jalan tol anu lempeng ulah jalan anu biasa geus teu pararugu ngaji di dieu mudah-mudahan ieu pangarsa pahala sing janten contoh kangge pamungkus sanes jadi kapungkur mah aya anggapan pamong desa sieun keneh ku jimat daripada ku juri ayeuna mah dihapus dijawab ku pahala teu aya anggapan itu hoak dibuktikan aja ngondang jimat sangke mah pamong kudu ngondang hari aya ngabuktikan meta tala mun teu ngondang berarti sieun keneh insyaallah tong sieun sim kuring geus diniata jimat gratis oh cenah geuning sok aya nu mere euy nya eta mah lamun teu ditarima pan teu jadi ganjaranna pan hayang ibadah lamun kusim kuring ditolak ganjaranna teh jadi tapi kuring teu menta geus diniatan lillahi taala malaina ge lamun ngamplopan moal ditarima serius aing keur serius sok diheureukeun serius aing bos nyan yakin moal ditarima hot duitna bae lain masih rek diampol merek teu moal ditarima lamun saeutik ih asli punya emang gas lah nah nanya serius gimana serius bosnya jimat bagi istiniatan lamun nanyakeun ka poster sabaraha mun nyebutkeun teu langkung bohong teh kayak teu langkung teh pan lepas kayak ngepas teh pan saeutik era itu boga mending tok diniatan serius aing serius tong serius ya kumaha mah percaya iya tas gue subhanallah